pian tikal masak, narator sarang sutradara tikal simulasi. Nu bade nampilkan cerita lu tuh kasar, wilajeng nyari nasi. Awali di kerajaan di tanah Jawa baheula, geus langsung upacara paling tahta lantaran raja tanpa ampun segala. Sarta mimiti leres bikin mimpin kerajaan. Menteri Manogoro nyebarkeun kasakuliah pengumuman kerajaan. Obor-obor. Salah, horo-horo. Umumkannya di kabeh pejabat masuk ke ruangan utama sadatangna. Sakali deui sadatangna. Para pejabat bahagia, dinten ieu abdi bakal ngagungkeun tahta. Sabab kaayaan abdi bakal ngamungkinkeun teruskeun kerajaan. Kuring yakin Purbarana bakal jadi kerajaan. Sanes Purbarana anu ngagentosna, tapi Purbasari anu ngagentos abdi. Ayahanda, naon ieu? Kunaon Purbasari nu dipilih ngagantikeun ayah? Sakuduna abdi teu abdi anak cikal aya. Dangukeun ayahanda, dangukeun ayahanda. Sebarang anu ngangkes kampung ngagantikeun ayahanda. Sabab dina pamanggi kuring anjeunna geus saged. Baik akan sabab itu anjeun siap meneruskeun kerajaan. Saya ayahanda, abdi siap melaksanakan kapusan ayahanda. Ayahanda, abdi teu nampi kapusan ieu. Ngantosan sagancangna abdi bakal ngabuktikeun yen abdi nu pantas jatah penerus tahta. Mohon abdi bagi masihan anjeun waktu kami ngabuktikan omongan anjeun. Hai para pejabat, kuring bade tunda seserahan tahta ieu dugi ka Purbarana ngabuktikeun kecap-kecapna. Tumpar. Upacara penyerahan oge ditunda. Para putri kerajaan harerea bukuh nurut karena raja. Amarah nulis puncak raja di Purbarana bukan nyata menyerahkan adina. Anjeunna nyukingan kata orang nu gaduh ilmu guys. Dikeun nyikir Purbasari. Hapunten pangalam. Abdi bade manggi jeung Nyi Rode. Biasa. Naon anu aya di jang abdi kedah bahasa Nyai Ratu.
anu kejadian tadi di abdi. Ayahanda, tinggali ayahanda. Kunaha bisa ayahanda menjelma awan sapertos ieu? Anjeunna Kita gantikan tahta. Anjeunna satria abdi tangawal kencang musim Purwabararang di keraton. Ayahanda waktu jadwal Gusti Abdi, abdi udah kurang panggil menjelma awan. Alhamdulillah, manehna teh lupa. Manehna mandikan sampai kita kabur. Ya. Santos eta, maraneh santos eta para pengawal langsung mengambilkan. Tidak hiji dinten permasari di harapan gubukna. Manehna ningali saya ngomong tuh baik. Tapi si karena adik saya kesan saya abdi bali warisan aja. Dirasukan kebayang lempihan cahayana dan dosan sederhana mujang tiang angkat ngagandengan bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat